Jing sadayana, perkenalkan nami abdi Zahra, bari nepikeun hiji warta ngeunaan pangaruh media sosial ka generasi ngora. Dina zaman kiwari, media sosial geus jadi bagian penting dina kahirupan sapopoe, utamana keur generasi ngora. Aplikasi seperti Instagram, TikTok, jeung WhatsApp dipake pikeun komunikasi hiburan, neangan informasi, jeung pikeun ekspresi diri. Pengaruh media sosial aya nu positif, aya oge nu negatif. Pengaruh positifna nyaeta generasi muda bisa leuwih gampang neangan informasi, nambah wawasan, jeung ngamekarkeun bakat, contohna dina widang seni, musik, atawa usaha online. Sanajan kitu, aya oge pangaruh negatifna. Sababaraha generasi ngora jadi kaleuwihan dina ngagunakeun media sosial nepi ka poho dina waktu diajar. Aya oge anu kapangaruhan ku konten anu teu hade, sapertos hoaks, cyberbullying, jeung gaya hirup anu teu saluju jeung norma. Ku kituna, penting pisan pikeun generasi ngora supaya bisa ngagunakeun media sosial kalayan wijaksana. Pilih eusi anu mangfaat, ulah gampang percaya kana informasi anu can pasti benerna. Sarta kudu bisa ngatur waktu dina diajar jeung main media sosial. Mugi ku ayana ieu warta, urang sadayana bisa leuwih waspada jeung wijaksana dina ngagunakeun media sosial. Sakitu wae warta anu tiasa abdi dugikeun, hapunten upami aya kalepatan dina nyarita. Hatur nuhun kana perhatosanana, mugia sadayana salawasna aya dina kaayaan sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.